kiai moal kanyawan gedena lamun eueuh nu ngahina, wali moal kanyawan walina lamun eueuh nu mencaci maki. Lamun wali kanyawan gedena setelah dicaci maki, dicaci dimaki dicarekan tetep bae nya nama ka Allah. Moal bendueun wali mah kanu nyaci maki. Geus riweuheun jelema anu nyeungseurikeun ka wali. Geus riweuheun jelema anu mencaci maki, mangga bae disabodokeun, malah dibageuran kara kanyahoan luhurna jelema. Kiai kitu keneh. Mantak lamun aya jadi kiai kakarake jadi kiai doang, hajo dihina, begitu dihina goblok beureun. Teu lain kiai mun tolol mun lain kiai teh mah kos kitu jawara. Mantak kaji umen nyaho jadi kiai nya henteu sebenarnya. Nah, lamun dihina cicing. Jadi kiai mah tenang, ulah ngalawan kerdi coba ku Gusti Allah. Sebab naon Kangjeng Nabi na baheula nu ngaran diciduhan mah geuseri, nu ngaran diomongkeun mah geuseri, dihina Kangjeng Nabi geuseri. Lamun Kangjeng Nabi na kos kitu atuh penerus Kangjeng Nabi ge moal teu kitu. Mantak moal aya jelema luhur tanpa dihina heula, hina heula. Geus urang lamun hayang jadi jelema luhur dihina malah minta panghinakeun atuh aing atuh ulah kos kitu mah tah kos kitu mah ngaranna blow on. Nah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, iyalah Kangjeng Nabi urang nu geus dicaci dimaki tegar bae biasa bae henteu bendu kanu nyaci kanu makina. Di antara akhlak Kangjeng Nabi seperti eta, sebab Kangjeng Nabi teh diutus ke alam dunia ieu teh dek nyebarkeun akhlakul karimah. Urang sebagai umatna turutan Kangjeng Nabi, ulah waka ku tatangga, ulah waka ku batur, urang saimah bae pasti pamajikan urang nyarekan ka urang kan. Tah urang lamun dicarekan ku pamajikan, geus urang ingat ka Kangjeng Nabi bae. Geus carekan urang, siap. Dagang henteu, naon henteu, kopi malulu, lockdown malulu. Dahar hayang ngojeng henteu. Carekan kan urang Cilongok makan bahasana kos kitu tah. Lain Cilongok ieu Cilongok gandu. Cilongok ieu mah lain kitu. Cilongok lain Cilongok mah sopan, di dia mah di lembur ieu mah soropan, bahasa lagi masya Allah, orang dicarekan asa dinyanyian bae. Kakak ulah gitu atuh, tangeunaheun. Kos urang Karawang mah mah. Tah lamun dicarekan ku pamajikan ulah ngomong cicing we. Ingat ka Kangjeng Nabi lah, Kangjeng Nabi ge dicarekan cicing bae. Ka pamajikan akan teu betah. Datang kan cicing bae siap. Ceknya nih lain awewe meureun juri gimana cicing dicarekan ku kumaha ge ulah malah naon engke jana ge keseleun sorangan. Tah ieu akhlak Kangjeng Nabi, wa inna ma bi'us buah itu liutamima makarimal akhlak. Terapkeun heula di imah tangga. Salaki ka pamajikan kudu make akhlak, pamajikan ka salaki make akhlak. Kan geunah komo lamun pamajikanana haju bisa diajak bareng ibadah, wah geus nikmat jasa. Kurang hudang jam 1 atau jam 2 pamajikanna dihudang keneng. Nah, deuk tahajud teh moal. Oh heuh nya tahajud bareng ka tahajud ka. Mandi bareng, ngala wudu bareng. Oh, kakak jadi imam neng jadi bandel. Nah, Allahu Akbar. Geunaheun berjamaah jeung pamajikan. Ngomong mah dibuktiin nama anak tuh teta mantak kesih hade di orang boga pemajikan teh bisa diajak berjamaah ulah masing-masing pemajikan di luhur di handap mal beres sama Allahu Akbar. Pemajikan kan sok nyingsat tuh pemajikan didinya baru sok ongkong. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ieu mah kan sakadar nyaritakeun salah sahiji mukjizat Kangjeng Nabi bisa ngobrol jeung onta. Engke aya deui bisa ngobrol jeung maung, engke aya deui bisa ngobrol jeung berbagai hewan, engke aya deui bisa ngobrol jeung batu, engke aya deui bisa ngobrol jeung tatangkalan. Ndek kumaha teu iman mantak ulah kaget lamun di Perancis kuari dihina Kangjeng Nabi. Justru kuali di Perancis ribuan jelema asup Islam, kewalahan di Perancis presiden lagi lantaran setelah ayeuna dicaci dimaki dihina di berbagai sekolah di universitas
ternyata oreganan murid-muridnya malah asup Islam. Sabaraha pemain bola nu asup Islam, sabaraha gitu ngaranna penyanyi nu asup Islam, sabaraha budayawan nu asup Islam. Ayeuna embalayah di Perancis mantap presiden Perancis kuari cicing bae aneh cek manehna makin dicaci ngaran Muhammad makin loba nu asup Islam. Aya aturan asup Islam maca syahadatnya sekali 500 orang asup Islam rombongan. Masya Allah karim gitu kene di Moskow gara-gara seseorang wanita anu make jilbab kemudian diasupkan ke penjara disidang deui tembak. Masya Allah sebab etalah di Moskow kuari loba nu asup Islam. Ih begitu di deuleu orang Perancis kan marancung irungna umur 17, 18, 20 tahun ngareke jilbab kadigrafi asa hayang ka Perancis. Oh maksudnya lain naon eta bedek survei gitu kan itu atuh kumarancung ngaresep gitu tah. Ya Allah ya Rabbi ningali di Moskow di sarua di Soviet marancung arasup Islam. Masya Allah karim bahkan aya penyanyi di Amerika Shirley eta teh kapan 3 tahun nyana teh film kabar berita begitu muncul ayeuna ya Allah di publik nyana maca Quran didengekeun ku kabar rapih maca Quran encan kawin deh umurnya kakarak 23 tahun besi hayang kan itu ke Amerika ngan geus dijamin moal daekeun orang kerja kita seputar dua asup Islam. Masya Allah ya nah iyalah naon eta hidayah datang sinar kanjing Nabi terus-terusan. Ja pamarentah teh pamarentah ulah sakelas menteri ulah sakelas di provinsi ulah sakelas di kabupaten di kelas desa bae di kelas desa RT mun ditanya saya kira-kira ka surga apa ka neraka ulah ngomong kos kitu lain gitu ieu mah keyakinan lah ulah ngomong kos kitu emang kurang lep ulah itu bukan keyakinan. Coba tanya santri sia lamun isuk paen dia siap yih santri yang ditanya siap kun isuk paen siap emang kurang gitu aduh deh naon dia kebal ge susah bae mah lain boga keyakinan aing mah ngaji unggal poe salat unggal poe puasa osok jika awewe aing masuk peureum kotok. Oh boga keyakinan mantap paeh teh ya indah. Masya Allah mantap aya baheula hiji jelema ulama waliun min auliyaillah Bahlul Ki Bahlul teh kiai bahkan wali geus moal diangkat jadi wali lamun teu pinter manya Allah ngangkat walina bodoh moal bisa jelema eueuh bae eueuh jelema anu bodoh diangkat jadi wali Allah moal pasti pinter. Setiap wali pasti alim teu setiap alim wali. Setiap rasul pasti nabi teu setiap nabi pasti rasul henteu. Umum khusus bitlak. Nah aya raja baheula pamajikanana ngalahirkeun anak na awewe sedangkeun raja hayang boga anak na lalaki sebab harapan raja teh di mana aing pae aya nu ngagantian ieu tahta ieu kursi besi ku batur geus boga harapan teh lalaki anak teh ai borosot cewek awewe duh cak raja ngalamun sapoe dua poe geus saminggu teu kaluar-luar raja ditaranya ku kabehan seputar istana kunaon tuan raja sedih asana ieu mah sedih ka bawa paeh jaga emang kunaon harapan putus sebab du diharapkeun boga anak teh lalaki jang penerus kerajaan tapi ternyata awewe aing mah puyang bingung akhirnya kan di kerajaan teh neangan saha nu bisa nganasehatan dinasehatan ku biduan-biduan raja teh supaya bunga ternyata teu bisa dinasehatan ku bangsa pelawak-pelawak
tetep eureun mah pusing deui bae dinasehatan bangsa ku kiai-kiai partai lah jagiana teh kiai kos gitu ieu teu aing mah jagiana teh teu kahibur dinasehatan ku kiai pamarentah kerajaan janyana gobar kerajaan di kerajaan teh kiai sarua jagiana teu kahibur ai teu kahibur kabladieuna makin sedih makin kuru raja makin sedih makin kuru musyawarah di dinya teh kumaha ieu tuan raja datang ke sedih ku gara-gara anakna awewe coba atuh cak pamajikan saha nu bisa nganasehatan coba teh angga ayeuna kabejakeun kanu edan teh tadi bahlul teh kan edan nya nu edanan bahlul mah lamun di lembur edanan tapi lamun perang masyaallah gagahna luar biasa bahlul lamun di lembur mah nya mah edan kadang-kadang budak leutik di hareureua budak leutik ngiring-ngiring manehanana lalagaan edan bae tapi lamun perang musuh asal ngolebar sikat gagah berarti asli nama teh edan pan hari ieu mah edan asli edan asli ya edan dunia edan cewek edan tengarana edan asli aya kacaritakeun ya aya ge nu edan cenah bahlul coba sugan bisa nganasehatan pro dan kontra tuh banyak nu edan bisa nganasehatan itu kadang-kadang nyana ngomong nama lempeng ya kan loh banyak nu edan lempeng ngomong coba ge tanggap nyana mah lamun ditanggap soal agama lempeng nyana mah tapi lamun soal dunia kerajaan tahta wanita nyana mah edan beneran teu hayang tapi lamun ke cerita syariat cerita agama lempeng nyana mah coba orang bawa ka ditu ayeuna nyana didatangan ku pihak kerajaan begitu dirayu supaya nganasehatan raja emang raja kunaon matak dinasehatan iya nyana sediheun boga anak harapan nana lalaki prak awewe haju nyana wari teh sedih geus dinasehatan ku biduan ku pelawak ku kiai-kiai tetep teu kanasehatan sugan maneh mah bahlul bisa nganasehatan ya kecil nganasehatan kos gitu mah siap tah bahlul naon kira-kirana kukudangna jika diajak ka imah raja engke lamun bisa kanasehatan naon hadiahna tah justru aing mah ngaharamkeun hadiah ti raja lamun sia boga niatan aing ka ditu haju neuk dibere hadiah moal datang aing makan itu tapi lamun bener aing ka ditu tanpa dibere naon bahkan aing nu kudu mere ka raja embung aing mah dibere ku raja emang kunaon kaganggu awak aing kaganggu hate aing boh ya siap nganasehatan siap coba tapi sia bahlul lamun sia bisa nganasehatan raja berarti bener sia jelema tapi lamun sia tuh bisa nganasehatan raja setengah jelema sia ya tuh kumaha engke bae jakina hayu-hayu sepira nganasehatan ieu ya kiai bararisan nganasehatan saudara kabatur mah bener nyana mah pan salah cek si bahlul tah ngomong bener bae deui jelema ieu tungtung mah tukang ceramah kasinggung bae tenang lul si bahlul ka istana tuan raja di bejaan aya bahlul edan naon ka dieu maksudna supaya ngahibur tuan raja aing kudu cager ge teu kahibur komo kudu edan teu kitu tuan raja kadang-kadang nu edan bisa naon gitu nganasehatan bisa ngabungahkeun bisa ngahibur urang neuleuh di jalan betah di jalan urang keur naik mobil nya tah ieu jeung ieu teh paranti dibawa ku kula ieu teh dua ieu tilu teh jeung hiji deui sa mobil teh kula mah asal di mobil be nanggap nyana bae nyana sebab urang mah pikiran ka ngaji nyana mah ka Bali man nyandek ngaji si iraha urang ka Bali cenah daun sia ka Bali kolot-kolot goblok sakjana atuh leuleuh pemandangan tolol teh coba dek ngaji nyaritakeun Bali pan ieu bener setengah jelema kan
tapi hiburan tak mah. Masya Allah aja lamun deuleuh edan di jalan teh aya awewe ngora keneh hajut teu make calana nya nama lalaunan cenah mobilna lalaunan deuk naon sia teh deuleuh edan tapi resep goblok ngaranna lain normal edan kabehan. Nah ada jadwal raja ikut gitu baru coba ka dia edan bawa kupong gawang. Assalamualaikum cek Bahlul dicek raja ya assalamualaikum bener berarti kan edan kan. Waalaikumsalam. Iya Bahlul mohon cek nanti Bahlul edan kan leuwih ti edan naon leuwih ti edan cek raja-raja keseuri bae baca leuwih ti edan berarti bolona lima raja bolon sia. Tan raja tan raja bejana cenah ayeuna keur pusing bae. Musingan naon anak lahir harapan lalaki ternyata cewek ternyata awewe emang bingung bete sesuai jeung harapan ulah boga pikiran kerajaan penting hadiah ti Allah. Hadiah ti Allah ge pokona mah aing mah hayang lalaki urusan jadi raja jeung henteu na mah lain masalah penting lalaki aing hayang lalaki bandingkeun ieu hadiah ti Gusti Allah anak awewe sehat pinter jeung boga anak lalaki kos Bahlul edan mending mana iya tuh mending anak aing cenah makana cek cenah dipeluk bener oge cek bener siap Bahlul cek teh atuh aing daripada boga anak lalaki kos siap atuh mending anak aing awewe waras makana agak satu ya bener bunga kabuka tah hatenya oge itu setiap boga anak lalaki bunga orang kos si eta mah atuh ulah-ulah kos si Bahlul urang boga anak kos si ieu atuh puyeng atuh puyeng masalahna urang lamun boga anak 12 nurut kabeh titah ngaji daek titah sekolah daek dagangna untung bae kan ngeunaheun kakolot teu ngalawan komo ka Gusti Allah 12 ge hampang coba urang boga anak hiji badung kos ieu bang Masya Allah puyengeun ieu ku ari ge teu geus inget ka bapak emak ieu mah ingetan jalan ada makanya Tuan Raja kahibur bener ceknya tah nu hese ge mukakeun hate pinter tinggal pinter kiai tinggal kiai teu bisa mukakeun hate mah hese tapi jelema sederhana ilmuna tapi bisa mukakeun hate ketika dagang terbuka dagangna bukakeun hate ngaranna ketika dek hayang jadi pejabat bisa dibuka truk hatena ketika dek Allah bisa bukakeun hate tamahal teh jelema kos kitu teh dibandingkeun jeung nu pinter hebat tapi hatena teu bisa mukakeun ternyata horegana nu bisa mukakeun hate mah ahli Allah ahli fikih moal bisa mukakeun hate sakadar mukakeun fikih bae ahli alat moal bisa mukakeun hate sakadar bisa mukakeun maca ahli bilagah moal bisa mukakeun hate sakadar bisa teh jang sakadar mamantes bae supaya kitu mun bahasa lamun kalakuan jang supaya akur nah ieu bilagah nah tapi mukakeun hate ka Allah mah kudu ahli Allah nah iyalah Bahlul akhirnya Bahlul bisa ngahibur raja ku kaedanana berarti kan teu edan nu sabenerna mah ku bahasa saeutik Tuan Raja bisa kabuka jeung kahibur maka sering Bahlul dipanggil ka istana sakadar ngahibur raja bae ayeuna Bahlul aing alhamdulillah ku gara-gara sia aing kahibur cak Tuan Raja coba bere deui aing nasehat daun Tuan Raja coba bae nasehatan ieu nasehatan coba supaya terbuka hate oh atuh lain di istana nganasehatan di mana tuh ayo tuturkeun kula ayo diajak Tuan Raja dibawa ku Bahlul nasehat terus diwiti kota juga pangkampungan ke pekampungan cek Tuan Raja dibawa ke mana aing Bahlul
hayu bae cenah aya dina nasehatan ayo brus ka kuburan bahlul lain sia da laonan ye ngan nasehatan mah kudu di dieu maksudna kumaha ya raja Tuhan Raja terlalu cepat hayang nyieun sorga di dunia teu inget sorga di akhirat eta lain tina batu terjata tina emas jeung perak batana pondasina lain tina batu kali anu ti gunungna Sindur balulnya ke gunung Sindur tolol cek balul lain batu gunung di gunung Sindur lain ternyata batu pondasina di surga mah iya adalah tina mutiara kentengna tina emas perak mutiara jeung sajabana terlalu cepet lamun urang hayang boga imah cara di perumahan terlalu cepet urang mun hayang boga imah cara istana terlalu cepet lain eta imah urang mah engke sabada kiamat cak raja bener oge pan edan tapi kieu nasehatanana hei sia mawa aing ka kuburan deuk naon tuh balul kieu maksudna ieu teh tadi jero kuburan ieu teh istana kuburan kadeleuna tapi istana ngaco sia bahlul iya tuh lain bahlul tuh gaco mah cak raja puyeng nengjing sia maksudna naon ieu teh kuburan kadeleuna tapi ternyata istana ieu teh coba jelaskeun Kangjeng Rasul di Madinah katingali nama makom tapi horeng jadi istana para sahabat Sina Abu Bakar Umar Utsman Ali kadeleuna nama di kuburan luhurna di jero nama jadi istana para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibnu Athaillah Imam Kusyairi jeung berbagai wali-wali Allah Imam Syafi'i Hambali Hanafi Maliki katingali nama kuburan tapi di jero nama istana jeung berbagai ulama-ulama salafus sholihin ulama terus sampai kiamat kadeleuna nama luhurna kuburan jero nama istana lamun lain wali jeung lain ulama tanya ka awak sorangan raja kira-kira iya Tuan Raja mun paeh istana apa siksa si nyinggung aing iya tuh lain bahlul lain gitu mah aing mah bahlul sekian lagi atuh aing mah meureun narakanya atuh emang kunaon Tuan Raja nu mantap boga kayakinan neraka duit rakyat ku aing dileg-leg kabeh ieu mah raja lain nu kuari mah tuh lain raja bae RT ge kitu sia teh bahlul Masya Allah Karim omonganana nyelekitkan hati tapi bener bahlul wali Allah edanan nu kuari mah nu edan wawalian dah ieu bege KTP na kaha ieu kaha nya tukang karung kaha bolon teh si budak pajar kiai haji horenganan karung hejo akhirnya nuka nasehatan teh lain bae raja ternyata penggawana mun kiwari mah menteri-menterina jeung sekitarna bener oge nya ucapan bahlul kadeleuna mah kuburan jero nama meureun istana ahli Allah mah tapi ieu pemerintah nu lain ahli Allah ieu jawara nu lain ahli Allah ieu pedagang nu lain ahli Allah komo bangsa kufar musyrikin munafikin mah geus warenta mah boro-boro surga tah jahanam geus aya di jero kuburan bener oge ieu ulah kafir ulah munafik ulah musyrik urang sebagai mukmin tapi mukmin asin meureunanan urang di jero kuburan siksa cik bahlul karasa mah kusia benernya si bahlul ya ai jelema mah edan tapi horenganan hebat geus kuari geus kana kesehatan aing di kuburan di kumaha ge balik deui ka istana ka ditu deuleun ku sia istana bakal nyalametkeun tah moal deuleun ku sia tah perumahan imah sakitu agrengna bakal nyalametkeun tah moal deuleun teh ku sia gedung-gedung nu menjulang bakal nyalametkeun tah moal
Urang liwat ke Jakarta tuh hotel masya Allah puluhan tingkat. Urang mah lamun urang lewat ke Jakarta adalah hotel itu di saha nu ngeusianana. Heuh kula masuk bau kipireun kitu ja. Ya sieun mah datang ka kiamat ge moal. Atuh moal teu nyahoeun kartuna ge teu nyahoeun meuli da sabaraha duit. Jajana mah aya ka Jogja beta asup ka hotel, lain hotel teh mah kos kitu mah. Anu Masya Allah karim. Ini Bahlul Muhara Bahlul terus datang ke istana teh guys wari istirahat lah istirahat di Bahlul balik ke imah nya nama cumplang campling kadang-kadang di Bahlul asup ke gunung di gunung aya guha asup ke jero ditarungguan ku jelema loba di luaran guha teh nungguan Bahlul ai keluar teh tiliang kos lain jelema percis penghuni gunung hewan-hewan sebab laut beungeut geus teu kadeuleus siga beungeut jelema pakaian cumplang campling keluar tiliang gunung nah mun dipandang lain jelema padahal wali Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah loba di Mekah kula caritana ka Mekah jeung abah sabaraha kali 2 kali bareng ngobrol di hareupeun masjid tas umroh baheula mah ja naon garang-garangna aya pasar seng teh di dinya tas umroh teh urang dari yuk bae-bae nyahi ngomong kieu ieu nu karasep can puguh ahli Allah sia ka kula cek almarhum abah tuh nu harideung ulang Afrika tuh nu harideung urang Takroni urang Ethiopia tah lobana mah wali nu harideung kos kitu nu urang ijid mantak ieu kan dipake ka ijid ku jelema bawa wali ya iya itu jelema teu resep dengan nyana ieu ieu wali kajen ku kumaha ge walingi mah Masya Allah tah Bahlul deh kos gitu keluar tiliang di Bahlul ditarungguan ku jelema loba Masya Allah idinya sholat Allahu Akbar di jam 8 sholat euleun zuhur cek jelema urang kumaha ngobrol aja si Bahlul zuhur langsung bener tas zuhur menghadap kabeh ketungguan cek sholat di Allahu Akbar eureun asar si Bahlul kumaha ya betas asar lagi hangkeut datang ke jam 5 karak sholat mantan sholat wiridan baca Quran eureun maghrib di toel deh kayak Bahlul keheula sakedeung cekna Allahu Akbar sholat awal bin 20 rakaat datang ke Isya cek anu datang kadinya isi urang nonton sholat nonton sholat matas Isya juga ada pada ngobrol deh kayak cara kula boga wiridan heula talar pan nama Quran isi malam yakunil kan pohoan ya 5 juta ya lam yakunil ayo lam yakunil aing wani mere duit ya kudu percaya pangese-hesena cek kula lam yakunil pohoan bae ja innal ladina deh atau kamari diturunkan jadi imam Jumat sabihis poho ngaku sih ya datang aku hari tadi jadi imam deh ya ngegeter Bahlul matal Al-Quran hafizul Quran bahkan Bukhari katalah Muslim katalah kula papanggih kula ya waktu ke Mekah harita nu heran lain lobana jelema karasep jeung garorengna lain hiji be di Masjidil Haram aya nu buta tapi maca Bukhari teu daek poho datang ka ayeuna an golan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke disurahkeun berangkat teh an golan Nabi ya Allah cak kula eta nu buta taran Bukhari urang mah ieu nu cekas mata boro-boro Bukhari lam yakunil masyaallah kuliah kadang-kadang wala ana malu wala antum pamangi kula di Mekah saumur hirup encan pernah mangi deui
ditonton didelekeun didengekeun ku kula jeung almarhum Abah. Masya Allah cek Abah nu buta talar Bukhari. Masya Allah kari mantak hayang ziarah ka Imam Bukhari kungsi ka makam Imam Bukhari ka Uzbekistan. Beuh urang ziarah ka ditu dihormat ke orang Uzbekistan sebab penemuan yang menemukan makom Imam Bukhari adalah Bung Karno. Ziarah ka ditu urang lila kula mah di jero teh sebab aya opat tegedep beus. Setiap bus asup ka leutik tempat da keluar kula nu mimpin di jadi lila kula mah di jero teh. Sieu mah hampir teu asup. Teu meunangeun pajar lain orang Indonesia. Begitu arasup yang ini jangan cenah. Emang kenapa? Ini orang takroni yang ini. Lamun ku kula teh dibetot ba Indonesia. Hadza sama-sama Indonesia cek kula teh. Sarua. Oh Indonesia. Lah, hadza wajah takroni juga. Aida di Uzbekistan mah Masya Allah awet gareuli. Gelis irung mancung rata-rata bulu mantak bareng bulu matana berhenti rata-rata senyumna Masya Allah kulitna putih lain beureum lain hidung lain ya karim urang Uzbekistan pohara garelisna ieu si ieu embung balik barang di bogoh di meja emang udah bogoh jasa atuh lain sia nu bogoh itulah bogoh teu ulah mikiran sia bogoh kayak itu nah nya atuh balik sia mantong tapi geulis ge teresep kumaha teresepna teu mikih barodo sementara ieu mah setelah dijajah ku komunis halal hancur ngadengekeun carita anana ceuri kula di ditu kunaon eta hese di ditu mah teu ngisang geulis tapi teu ngisang meper itu cai loba tapi teu digunakeun karena encan dididik meper make batu make tisu jadi tas ngising teh meper set ieu ge ilu atuh ilu cara urang ditu ja WC na ge na caian di mana bae ge atuh sarua milu nuturan urang ditu ieu cenah nuturkeun urang di set di kantongan. Nah ya cerita Imam Bukhari Masya Allah batur seperti eta. Nah Bahlul hafizul Quran Gusti Allah batur mah ku embung-embungna di kiai-kiai ku embung-embungna dijadikeun jelema di negara edan Bahlul cek raja coba saya ngomong deh nasihatna supaya aing kahibur Gusti ya. Kieu tuan raja ieu dunia fana artina fana rusak bener tapi nu pangrusak-rusak nama hate manusia nu ngudag-ngudag ngeresep leuwih rusak di batak dunia fana hancur rusak intikal poe ieu di leungeun urang isuk bade leungeun batur isuk pagi teh leungeun nu sejen rusak akhirna nu paling rusak hate jelema nu resep kana dunia. Bener oge sia Bahlul ngomong banyalah si edan bisa kos gitu ya kaedanan kula seperti eta aya deui akhirat nu bako akhirat anu langgeng tapi hate jelema anu resep ka akhirat leuwih bako batan sorga batan akhirat surga yang akhirat bako tetap langgeng hartina walaupun didamel ku Gusti Allah makhluk eta teh tetapi jang nyadiakeun ahli-ahli Allah. Nah hate jelema nu resep ka surga leuwih bako leuwih hebat leuwih agreng leuwih istimewa batan surga tah kaharti ku aing Bahlul aing kitu mah cek nya ndeukeureun we jadi raja aing nurutan siapa edanan tuan raja ulah sambarangan lamun nurutan kula edan beneran siun raja pikir bae jeung inget-inget bae ku tuan raja dunia fana rusak paling fana jeung paling rusak hate nu gudag-gudag dunia akhirat surga bako yane tetep tetapi hate jelema nu gudag akhirat nu gudag surga eta leuwih agung jeung leuwih tetep pikir ku tuan raja
tenar bahasa Bahlul sanagara Baghdad saat eta. Masya Allah, ternyata diabadikan, diunggal kitab-kitab thariqah, diunggal kitab-kitab tasawuf bahasa Bahlul. Bener baik. Jadilah kuari orang bisa ngaca, dunia terusak, nuleuwih rusak, hati jelema tidak terkecuali apa pejabat, apa petani, apa pedagang, apa kiai, nu ngudag-ngudag dunia leuwih rusak batan dunia. Ngudag dunia, keagungan, kemuliaan, jabatan, materi, leuwih rusak. Kejadianan aja lemah yang jadi gubernur, apapun yang terjadi leuwih rusak. Hayang jadi presiden, apapun yang terjadi leuwih rusak. Hayang jadi RT bae kuari mah acak-acakan, acak-acakan leuwih rusak. Tetapi lamun jelema resep ke sorga, sorga teh bako, sorga teh tetep hate anu resep kada sorga. Caki Bahlul leuwih agung, leuwih mulia, leuwih istimewa batan sorgana. Geus hayangin di dunia mah ihi edanan sote jero hatena hayang akhirat, jero hatena hayang sorga. Lamun urang geus hatena hayang ka sorga pasti mendekat ka Gusti Allah. Mimiti jadi alim naik berarti ka belah ditu nama tina alim teh ka dituna teh jadi sholih, tina sholih naik ka belah dituna jadi wali. Lamun geus jadi wali Allah bakal mere karomah cak Ki Bahlul. Bahlul sia ulah sok ngomong bae, coba tembongkeun karomah sia. Sia bangunna ieu lain jelema edan sia. Ih tanyakeun ka batur edan. Ngan aing mah lain edan dunia, edan Allah. Unu kadeuleuna naon ku aing ngan Allah bae. Ngan sia mah moal karti. Coba Bahlul tembongkeun coba ku sia. Naon coba kaistimewaan sia? Ih. Engke bae lamun perang. Engke bae lamun perang kula milu. Kebeneran rencanana saat eta sabulan deui bakal perang ngalawan kafir. Akhirnya terjadilah peperangan mukmin jeung kafir. Ilu Bahlul perang di medan laga pohara, kafir mana anu henteu kena pedangnya na. Tapi satu ketika kudana kena panah set golepak paeh cekel ku Bahlul paeh sia kuda aing bakal paeh geus beresan perang. Sedangkan di medan laga kaimah jauh, kira-kira bangsa sekitar mun kuari mah 100 kilo kan kudu naik kuda, naik onta, himar, iya paeh kudana. Bahlul iya urang lalakon balik teh ka ditu teh 100 kilo sia dek naik naon naik kuda. Kuda sia mana eta paeh mana dihudang endek ditumpakan aja kuda paeh kumata sia paeh kumata yang gede hirup tapanan lagi lain hiji ulah loba omong langsung barali kabeh siap-siap. Panglima geus ngumumkeun segera kita pulang dengan kendaraan yang kita miliki, yang kendaraannya mati maka ikut dengan kendaraan-kendaraan yang ada. Bahlul ndek milu ka mana? Moal milu ka mana ini? Sia balik kumaha naik kuda. Dasar Bahlul sia. Edan teh dipaksakeun sia mah. Sia teh aing nu edan saja. Sia teh aing nu edan. Ye. Aing nyebut ku raja disebut edan padahal mah edanan nyana. Raja ka aing nyebut sia Bahlul edan. Cak teh aing mah edanan raja. Itu aing mah jelema bener cinta Allah, raja cinta dunia, edan betul. Geus loba omong cek raja teh balik ayo. Akhirna didelegeun ke Bahlul usap kuda sia hamba Allah aing hamba Allah paeh teh ku Allah hirup sakedeung atuh sia hirup udang kuda geus ming tumpakan sia balikeun mah nya kabeh urang teu kaget Bahlul bisa ngahirupan kuda atau kitu mah engke emak urang bapak urang lamun paeh maningan kaki Bahlul ditiup kunyan harirup deui hebat Bahlul bahasa bae udah perhatikeun ku kabeh si Bahlul balaguanana cenah
kuda bisa hirup deh. Heran imah kaki biasa mas 100 km datang ke imah papa gua anaknya bah selamat alhamdulillah ya cekel ya les kuda ya ayo bawa ke itu kaleweng emang gua gitu kubur ayo abah sok nanaonan kubur daripada payah di dia dia bau bangke gegeran iya mah ngan sakadar injeman da Allah injeman naon pan iya mah kuda abah injeman hirupna teka arti cak anakna ye iya mah lain kuda abah kuda Allah kamari dibeli jadi nu abah ngan hirupna abah nginjem deui ka Allah beuh bisa nginjem hirup balul Masya Allah bahawa ku anakna kaleuweung nu kira-kira teu baueun barang kira-kira cak anakna di dia ya kuburan mah ye geus moal kaambe ku masyarakat gelepek paeh kuda cak anakna ya bener ieu mah paeh kuda aju kaparani ku ahli-ahli anu perang teh tadi keras ya ngubur kuda aduh aing heran ka Abah sia emang kuda paeh bisa ditumpahkan emang paeh ti ditu kene kudaon eta cek bahlul pansia hayang neuleuh kemonesan tah ahli Allah mah ahli Allah seperti eta aing lamun lain nganasehatan ka sia nganasehatan ka raja moal aing geus kitu kan kulantaran aing geus kaadong kita nganasehatan raja tah engke di akhirat hayang naon di dunia bae di dunia geus kitu di dunia bae geus hayang naon bae bisa komo di akhirat tuh ulah ki bahlul tambah di Baghdad zaman beladeun Tuan Abdul Qadir ai eta nu kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Sujai masantren tuh ka Cilimus teh Mama Sobari disebut teh ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkatkan di dia tiluan teh 3 sekawan Mama Syatibi Mama Nahrawi Mama Sujai berangkat lempang pan baheula mah tengah-tengah leuweung ka dieu jauh peuting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji didinya mampir korenganan mampir didinya pamajikan nu boga warung paeh maot keur ceurik we cik ieu kunaon Pak pamajikan ninggal cek atuh ninggal boleh ceurik kan mah hirup deui lain kitu cerita teh atuh aya teh cerik-cerik acan mah beusi jore bae kabejana yes macem-macem geus ieu mah santri kan cek tukang warung cemun anakna aya di ieu ngada wudu maca yasin kan tiluan we Mama Syatibi Gentur Mama Nahrawi Kresek Mama Sujai Tasikmalaya langsung maca yasin beres maca yasin dan tilu balik lalagaan weh ieu lamun ditepakeun sok hirup kan sih aya tah batak lain leutik-leutik kiai Mama Gentur Mama Kresek jeung Mama Sujai beh ditepak naonna tepak ieu coba aku sia tepak ditepakan ku Mama Syatibi plek jeung bun-bunana plek tilu kali udah atuh si aki-aki je bisa udang deui atuh hirup deui cenah biasa we kitu udang deui je tapi ku cek Mama Kresek tapi lamun ditepakeun sok paeh deui coba 1 kali 2 kali 3 kali gua lepak deh toh pake lalagaan masantren kene geus jara di wali nu mantap teureun-eureun nu zara ka Gentur teureun-eureun nu zara ka Mama Kresek teureun-eureun nu zara lamun lain incuna jara di Muhammadiyah mah disertok harita ku incuna Mama Sujai mah kula zarah kadinya dipertanyakeun harita tahun 80 hiji tahun 82 teu meunang kitab bapana teh diasup-asupkeun ka kolong ditindihan jara di Muhammadiyah ka karak ayeuna bae eta kula zarah deui tahun kitu 98 zarah deui kadinya ti Banjar geus diterima salah sahiji incuna nu geus masantren ngalang buana nyieun pasantren ahli sunnah wal jamaah dongengnya alhamdulillah cenah ayeuna kukula di perangan Muhammadiyah zarah boingeun makamna geus bagus Mama Sujai lain leutik-leutik jelema anak nama jara di Muhammadiyah
atuh sah ai kitu mah mamana luhung anakna boga yayasan can sabaraha tah mah can sabaraha batur mah jadi Muhammadiyah jadi Wahabi jadi Persib Masya Allah karim nah ikut cerita ahli Allah Bahlul udah ceritakan Bahlul ingat berarti kan keyakinan rasanya Masya Allah Ki Muhyiddin ilmu na dina impianana kan hebat abah kula sok ada ngingkeun harita teh cenah masanten ngan biasa bae kabelah dieuna ngimpi dina impian teh kapanggih lah jeung hiji kiai wali Allah akhirnya dibere cai jadi pinter Ki Muhyiddin berarti adina Kiai Didina Madin apa lanjut kakaknya tuh babak kula mah pandi itu di kosami masantena nah kabelah dieuna ngaji Samarkondi abah teh di Ki Muhyiddin teh kapan keluar masa tibi atuh mantekna luar biasa beuh Samarkondina luar biasa santri kula ge geus pagahan mantek batak kore martil di bawa bae jeung ragajina malah mah mada begitu ngaji pandi takrir baru takrir Ki Muhyiddin mah almarhum almaghfurlah mun takrir teh lain di deuleu takriranana langsung abah kula ge jada langsung kula ngaji Samarkondi ngaji Sulam langsung tara deuleu takriran wari mah masantren ka Wardoy masantren ka Ciberem beh takriran sabeca teu muat atuh magahan teh takriran nu masalah sih kan imam cerita otak we leungit mah leungit takriranna mal magahan ngaji kunaon ieu prebe takriran leungit teu magahan ngaji Ki Muhyiddin abah jago jasa kula inget ngaji di almarhum abah mantek teh kaul wal kaul komo cenah Ki Muhyiddin mah emang kumaha satu ketika ngaji Samarkondi poho meureun leng Masya Allah encan anggeus wallahu a'lam bishawab geus eureun penting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi kumaha ngimpina deuleu langit bulan caang 14 tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jora impianana nyana sare turun ta bulan datanglah ka dieu tah plek hudang barang hudang aya sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka Masya Allah isi sanu mah sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu pemikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus we teu boga pikiran ku kumaha kunaon eta sapu tangan teh dia sukun ka dieu maca kitab nu kamari dek diaji teh Samarkondi poho dikitukeun tah si sapu tangan ka dieu geun dibirikeun bae asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa asal maca kitab nu hese sapu tangan dikadiekeun bisa eueuh nu teu bisa eta almarhum almaghfurlah Ki Muhyiddin tah teangan sapu tanganna di mana maksudnya lamun iya misalnya maca kitab ya nya mah hese kabeh pan atuh mah sapu tangan ge taluk aing ka sia ya itu mah nu hese teh hiji dua ieu mah kabeh mong cek sapu tangan itu sapu tangan Masya Allah abah dongeng ahli Allah teu sambarangan komo urang nyaritakeun Abu Yacidahu Masya Allah kula bae ge ngaji ka dinya di benak hate teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin haju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jah sunnah nyaho dina fikih teh jah sunnah cara makena geus santri mah tugas jelas tapi kiai ngaharamkeun akhirna deuk nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh Masya Allah eta Abuya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dieu make cincin kabeh di dia ka dia pakai cincin meureun suku mun kadeuleu mah dicincinan kunyana nyurah kikieuan bae nyurah kakula deui terus kai ieu guru Buya kai dah lu nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah malain kan Buya kitu geus kajawab geus berarti henteu teu haram aya ka jempol-jempol make cincin eta ahli Allah mah geus katebakeun
gimana cerita lain keur agul cerita katebak menebak ku lebu ya kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10 daripada ngalamun sok maca yasin keur katalar keneh goreng teu maca waqiah bagi kolom jadi bege poho lamnya kunil teu salah si ieu tabarok gitu lah osok kos gitu tah kunaon tah barang datang ka disurah ku buya bener di mobil maceknya daripada ngadengekeun lagu daripada ngobrol teu paruh atuh mending maca yasin tabarok waqiah jata mah aing berarti kan nyaho kan mantap kula sok nebak ka si tah lain deui budak hayang kawin bener bae atuh naon malancrit pan ieu mancrit teu mancrit parfum lagi lain sembarangan set berarti ieu bar balek dodolog ieu mata nu tah ieu keur carita ahli Allah bahlul mah eedanan ahli Allah teh kuari masya Allah karim ngangsong-ngangsongkeun diri lain goreng emang hese tipikal tipe wali Allah subhanahu wa ta'ala malam ieu urang di dieu ngahaolan ahli Allah nu dicaritakeun ahli Allah ku urang abeh naon urang kasinaran ku ahli Allah subhanahu wa ta'ala dongeng politik capek dongeng ekonomi teu kebedag ku urang dongeng budaya moal aya anggeusna tapi dongeng wali Allah seputar ahli Allah nyelecep kana hate siga nu edan padahal teu siga nu salah padahal teu omonganana sakecap nyata omonganana tara diatur ahli Allah mah tapi jadi kenyataan terus sepanjang masa aya bae sepanjang aya waliullah wal wakah kiamat teu kudu dicaritakeun ku kula ucapan-ucapan Kangjeng geus arapal urang kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bahlul can anggeus si bahlul loba kene masya Allah ieu kadang-kadang nurutan bahlul si bahlul mah pandahar bae nya nama dahar mun aya jelema dahar bae nah ieu geus sarua nya nama aya jelema dahar bae atuh bahlul beneran ieu mah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bahlul dipanggil deui ku raja titah ngasehatan ditanya bahlul aya teh si loba jelema waktu maneh kaluar tah ti guha henteu siga jelema haju salat bae eta naon maksudna cek bahlul cinta Allah tilu rupa hiji cinta Allah cinta datang ka kaedanan geus di mana bae iraha bae pasti ibadah nu nyana resep deuk salat bae deuk puasa bae deuk maca Quran bae deuk zikir bae urusan nyana moal aya waktuna sebab teu kakurung ku bulan kebeurang jeung peuting ku waktu itulah cinta Allah datang ka kaedanan majnun lillah nomor kedua ku anfusakum wa ahlikum naro sieun ka neraka mantap ibadah teh sebab di neraka teh aya kalajengking neraka sebab di neraka teh aya kalabang neraka di neraka teh aya orai neraka hartina diciptakeun tina seuneu berbagai hewan-hewan nu urang sieun diciptakeun ku Gusti Allah tina seuneu sanggup urang ka neraka model kos kitu kakaraku kala dunia ge kakaraku kala jengking dunia kakaraku kalabang dunia urang geus sieun komo engke diciptakeun tina seuneu ku anfusakum wa ahlikum nar aya jelema ibadah ka Gusti Allah sieun ka neraka nomor kaduana ibadah ka Allah resep kana surga assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar cek kibahlul kasalametan keur aranjeun kabeh assalamualaikum bima sabartum ku sabar di alam dunia dibere gering sabar jati Allah dibere sehat sabar jati Allah hartina pakai ibadah bae ka Gusti Allah sabar tina maksiat ditinggalkeun sabar dina taat terus bae bima sabartum fa ni'ma uqbadar surga pang bagus bertilu rupa bae sakitu hirup mata cinta ka Allah teh nomor kahiji cinta ka Allah majnun lillah eta geus hese caritakeun nomor kedua cinta ka Allah teh sieun kana narakana nomor katilu ibadah ka Allah cinta ka Allah resep kana sorgana pilih ku tuan raja deuk nomor hiji deuk nomor dua deuk nomor tilu akur
Nah nu mantak kiai-kiai penting hararudak eta teh naon mungkin resep ka sorga mungkin sieun ka neraka urang milih nu mana urang lamun nyaritakeun seputar ahli thariqah Ki Abdul Karim Kiai Asnawi jeung sajabana eta mah jelema geus lain sambarangan ja Ki Abdul Karim pan bisa hiber di Mekah ka dieu ieu kadang-kadang hiber pernah nyana hiber nurutan si Asnawi set anu ngajepret ragam mantak lamun ieu dibuka pitak loba di dieu urutkeun eta bagus tuh caritakeun mantak Maulana Hasanuddin di ziarahan atuh panahin sabarangan jelema itu Syekh Syarif Hidayatullah wali sanga eta mah anu majnun lillah dongeng nangis maraklum ieu bae tingkatan kadua urang mah cinta ka Allah ibadah ka Allah sieun ka neraka eta ge geus termasuk katilu urang ibadah ka Allah cinta ka Allah resep ka surga. Nah mudah-mudahan orang kabehan nu kumpul di kahibur ku dongeng-dongeng ahli-ahli Allah ku dongeng wali-wali Allah supaya orang bisa mawas diri introspeksi mun urang nyaritakeun bahlul bae muhasabahna encan didongengkeun jang senu loba pisan dina kitab-kitab thariqah caritaan bahlul na ieu mah ala kadar sakijang mengenang ahli-ahli Allah malam ieu ulah disangka Kiai Yusuf, Kiai Madir, jeung kiai-kiai tirupak sinang haladir sebenarnya haladir nu nyaho nu hadir da atuh ahli Allah jaki bahlul ge pernah ngajakan babaturan ka kuburannya nama ngobrol penting ahli kubur lain zarah urang mah zarah ila hadaratin nabi ila ruhi urang mah kitu bahlul mah lain mah kabarna baik-baik saja jadi ngobrol jeung ahli kubur teh ngobrol kumaha kabarna si anu kumaha kabarna si anu nyahuin Masya Allah Karim ahli Allah Madaki Hairun abah kula putra abah kula putra daun kira-kira melikirwa putra Ki Hairun liwat baik aja lembur eureun aya ahli teluh di dieu kajen kukumaha ge kaambeul teangan kunyana siap boga ilmu teluh henteu aku siap piceun ilmu terus teh cacar kula sumpah ulah make sumpah-sumpah sia dilaknat ku Gusti Allah ya Allah kiai manya kula kudu susumpahan ka dieu sia sadia cekel leungeunna kala luar getih ti unggal pori-pori ngaku sia kita kiai kaambe tuh si ge sia mun liwat kalembur bangun aya jahe deui wah kaambe wah iya makan SMS aja juga kayak digoblok sih mah Masya Allah ya mah ahli jurig berarti kan udah kalau menceritakan ahli Allah tergugah hati orang bah kau mau nyaritakan Baghdad Tuhan Syekh Abdul Qadir bisa ngahudangkeun bisa ngahirupkeun hayam teh ya ulah-ulah ki bahlul ulah ki urang Tuhan Syekh Abdul Qadir nu sejen bararisa ulah lamun nyaritakeun aya babna sahawali nu bisa ngahudang-hudang ngahirup-hirup nu pararaeh boh manuk boh hayam boh kuda boh wah eta kitab la pohara begitu dibacaan Masya Allah Karim iyalah tipikal ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala kumaha sih hayang jadi kos kitu beteung dijaga ulah sok ngadahar duit ti polisi sakitu mah emang kunaon gitu lamun urang ngadahar duit ti polisi engkena urang teh di jero beteungna aya nu mayan priwit dan lain-lain sebagainya lah geus arapal ieu sakadar hati-hati bae komo di akhir zaman capek teu kudu wiridan sebenarnya ngajagaan tina eta bae ge insyaallah urang boga ilmu hayang manfaat teu kudu wirid nanaon teu kudu ngajagaan kadahar ulah ngadahar duit nu kos karena itu insyaallah capek pas kitu teh capek Masya Allah Karim nu urang mun nyaritakeun kiai ulama nu mantak hararebat hebat teh lain bisa hiber lain bisa nepak sancak hebat teh manfaat ilmuna ngajaga kadaharanna komo kiai proposal mah nanaonna